Oi, Wilujeng Sumping di channel Urang Sunda Kreatif Studio. Aa, teteh, mamang, bibi, akang, ece, aki, nini, abah, iya. Selamat menyaksikan. Gimana maneh? Iya. Tapi kalah si guru ngegerowan sampeurkeun bangun tadi sampeurkeun teh ngamukna ngacak-ngacak tai. Adieu. Gimana sih naon? Iya mah ngaras tiga di film-film. Mana biasa geleng nawar. Apa tutup mah? Gara-gara virus corona jadi hargana melambung tinggi. Ayeuna kan unan. Ayeuna mah banting setir jadi tukang hipnotis. Kabejaan sama dosa jadi tukang hipnotis. Mana naon? Orang tanya tajong rada. Coba teh sopan ya. Baru dapet bangkar warang. Tiga nol banting nol lain geprek. Enak dulu. Kumaha diajarkeun hipnotis geus bisa kan? Bisa tuh. Cik coba. Dalam detikkan jariku, Anda akan tertidur. Ima jiga nol bating ada Artemis Bance. Mana nanu ngahipnotis, mana nanu teu sadar. Urang gawean. Pi, ari maneh mun modal sok omeh tara. Kadang-kadang ome, kadang-kadang teu amun keur Korea mah. Maneh mun mandi teh sok make sabun tara. Tara Astagfirullah. Ari pas guru keur dagang sok malingan dagangan guru tara. pasok guru bongana we ngajagaan warung teh sare jeung sare. Sebang kau. Naon guru? Kadi tuh. Pecat jadi anak buah teh. Bagus kieu si Jagor. Pokoknya mah di lemur ini mah gak ada yang ngelehkeun lah. Jagor paling bagus di dia. Kira-kira si Inggris itu deh kan gak ya dibonceng sama si Jagor ini? Si Inggris cocok dicinta ulang pun tiba. Hai. Naon? Mau gak dibonceng sama aku? Ali mah yang lagi naik beca. Nah, yang ku beca. Pokoknya mah yang ku beca we da beca mama ngaguling banati. Ini tuh si Jagur mah lebih bagus daripada beca mah. Pokoknya mah alim mun hoyong jeung abi mah meser we beca. Bye bye. Musingin awewe zaman sekarang lebih baik ini. Kirain mau datang itu yang
pertama jangan buktikan kasih guru bahwa orang bisa ngehipnotis. Padahal aja orang enggak. Gimana bang ini? Makasih ya. Orang bikin kasih guru. Jelema kocan balik ban bereng kepanasan ngalah duit mata yang instan liur jelema ayeuna mah Guru, banyak bebenangan. sia-sia orang ngajarkan hipnotis ke mana geus aya hasilna bangga boga murid kos mana. Nuhun guru, Sami-sami. demi membahagiakan guru, kuring edek barang siar deui. Nyungkeun video anak. Nah, sok. Pada mah simpen we jadinya guru. maneh nyanyi nitengeunangeun erek ge diajar ngomong heula mengeunangeun mun bisa dibere ieu daun 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 Tadi geus bebenangan si guru bahagia. Boga anak buah ku surang. Sugan we aya ge bebenangan. Salam tekan diriku apa akan tertidur. Mana manuk ngopi kabur? Mana ge hah eta jelema geus deui Kernaon cak? Sendiri sorangan. Hei, Tadi lihat sepeda saya gak? sepeda naon? Tadi teh aku teh pakai sepeda. Jojol hilang. Ah, bobo dihipnotis. Iya dak, tadi teh ada yang nyamperin. Pas di ininya we jol poho. Ah, emang bener dihipnotis. Ya, kurang tangan. Yuk, jauh. Ayo. Balik lah cantik. Sepeda mau bawa untuk tidak kayak kerja di situ. Ini dulu di sini ah, capek. Ya. Kemana ya sepedaku? Gawe cak, jangan dulu. Lembar hasil ngedit belum lunas itu Dewi. Ingin modal. Ini Win yang lain sepeda orang Win. Buru kamu nakeun sepeda orang. Buru. Kamu nakeun. Buru. Nakeun buru. Mana sepeda si Eta? Buru. Manain.
euy teu boga murid kosman. Kak joget kak. Sampura senda mana aya virus corona lockdown heula cari cimi mah ngarah teu boring mah tontonnya channel urang Sunda Kreatif Studio benar teu? Nah, ini tongkat nungkul subscribe dap. Subscribe tong poho like comment Bagikan. And subscribe. demi mematuhi aturan pemerintah cari cimi aja di rumah ngarah berkurangnya penularan virus corona.